zaman keur mau teh ka dieu ye kalau ieu. Ini endah kieu ye alam ya Mang euy. Oh, matak ya teh kudu daek ngajaga alam teh, da kaendahan mah jeung marane ket. Bawa sia dibawa ke leuweung ku aing kalau hayang modong. Eta mah Dut, kokol eta mah ti keur zaman aki urang tuh baheula tangkal nangka eta teh Dut. Aing mah parab geus meunang, suruh geus meunang, urang baik we apa enggak aya mah. Cing atuh Dut barang keneh. Oh, sia nek ka mana atuh balik dimanggil kucing itu kunaon? Atuh da karesosan atuh suruh geus meunang, aya urang balik we lah. Ya barudak daripada balik mah ayeuna mendingan antar aing ngeuyeub yang bubut ka walungan kadinya sugan we atuh menang ieu lubang. Nah kitu era hamang masang nama eta masang bubuk. Heeh, nah era hamang masangna. Ieu geus aya 2 poe mah eta teh wi masangna teh urang teh. Atuh ya pang tempel sugan we ayaan atuh. Heuh, Mang orang penasaran kumaha walungan di dinya teh herang teh caina. Ya Dut aya alam nu ngaganggu mah moal aya cai ciru atuh. Aing mah Mang sukses nyasap da urang kita ka kulibekan di tengah leuweung mah. Ari sia pan aing mah tidak lembut ge di dieu ari sia. Ya apa tuh Mang ulah kabalik hayang nempel walunganna di ditu. Nam ke aing nyen heula tali kedeung ya. Amang masang bubut lain nyempel da urang. Urang hayang nempo masangna. Lah tung kewi tempo di ditu. Oh, isukan mamangnya lahir ke walungan erek we. Hayu atuh. Barudak loba urang laleutik sia euy di walungan mah asal urang nadaek ngalana. Engke isuk lah Mang langeukeun. Dut, maneh lumah. Ayo lah. Mang, ayo nunda bubuna belah mana? Mang, gimana nunda bubuna Mang? Mana jauh pisan atuh ketundaan teh. Cuma di dieu we atuh tah. Belah di dieu mah leuwih ket ketepok tu maneh lelewateun coba belah dieu mah. Mang, bah ditu Mang nenden bubut teh. Oh, Dut geus 2 poe aing nunda bubut teh di ditu teh Dut.
buruan di we. Tuh udah lakukan we saya apa tidak dia aing kalau ulang kali ini ya. Sok Mang. Oh, Jin, Mang Ajo ngajak ngabuburit Amerika nu kieu teuing. Buku we, suka aing bawa ke tengah leuweung Mang Ajo teh ngajakna. Aing mah nyari pucin euy. Anuan eta bubuna aya di janu ajak we euy waduh aing kana jauh-jauh ka dieu ya nah alah urang ngemplat ka dieu sajauhna jauhan mah aya teh ulin we tuh sekali lolowo sekalian ngabuburi. Baru teh urang zaman keur mau teh ka dieu ye kaleuweung ieu. Atuh abang aya ngajak motor ka urang mah ayeuna euy. Saria mah kardu boro-boro naik kasuk-kasukan siga urang kieu. Lain teh dibawa ku abang nuturkeun ka dieu. Eta mah kapaksa we kehet saria mah. Aduh, sadut na kenaon mana di dinya eta? Bener mah aya gini. Bawa sia dibawa ke leuweung ku aing kalau hayang modal. Naon aja sadut kalau naik motor di leuweung teh. Mang, tuh, Ini anda kieu ya alamnya Mang euy. matak ya teh kudu daek ngajaga alam teh, da kaendahan mah jeung marane kehet. Tuh, alhamdulillahnya Mang. Ditinggal kolot teh ieu misalkan alam nu indah kieu. Nah, matak namanya diajar ngajaga ngariksa alam, pan kaendahan mah keur maneh-maneh keneh ieu geuning siga ieu. Nah, deh barudak marane ulah wani-wani naluaran tanggal kain nu aya di leuweung ieu. Nah, kitu Mang Ajo. Mana eta teh sumber cai, adut tatangkalan teh, mata lamun ayeuna tatangkalan di babad ek di mana teh sumber caina pasti saat ge eueuh. Dengekeun sadut. Tah ai kalateun ngomong teh. Nam-nam kabar itu tah saeutik geraena pisan ketinggali lagi nam. Tuh, Cien euy mending enak pisan ya alam. Dut kolot baheula mah kieu teh ngarusak alam. Jadi karasa ku anak ijo kaendahan teh dut jika kieu tah tingali ku maneh. Oh, bener Cien euy aya nama matak tosok samenahna tutuaran teh.
Baliknya kan burit ya. Nama tuh nama paling enak, nama murid kan. Ya, ya.